Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ja inget di kaum Samud mah baheula terek disiksa ku Gusti Allah. Haju alam teh dicepetkeun, haju alam teh dikendorkeun, haju alam dicepetkeun, alam dikendorkeun. Minggu-minggu ieu nu karasa ku kula mah rada kendor alam teh. Lantaran udang jam 3 biasa namun urang maca eta kadinya haju gegeraan bae subuh. Ku ari mah urang geus anggeus baca eta kocan subuh keneh bae. Pada maghrib ka isya ge biasa nama cepet jasa orang datang jauh bae jam 8 jam 9 ieu mah urang boga pagawean iya kok masih kena jam 7:30 hari ka hiji hari ka dua hari ka tilu rada dililakeun kula inget ka kaum Samud baheula dipanjangkeun engke dipendekeun ke dipanaskeun ke ditiriskeun teu puguh alam teh naudzubillah lamun datang ka disiksa ku Gusti Allah. Aya persamaan jeung kaum Samud. Minggu iya lamun anu memperhatikan waktu rada panjang lain lalagaan minggu-minggu ngeri ya mah lain lalagaan Masya Allah karim tah sing harade orang sing loba babalik ka Gusti Allah lantaran lieu teh aya persamaan jeung kaum-kaum Kangjeng Nabi Samud jeung kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud tidinya geus bae acak-acakan peradaban teh harita di timur tengah teh geus Allah nu nuturkeun kana bener kana syariat kalut luar biasa. Perzinahan geus teu ditangani ku pemerintah, permabokan geus teu ditangani ku pemerintah nage jamarabok jazina deuk nangani kumaha. Pamalingan teh geus teu ditanangi ku pemerintah lantaran dihandap basapira sepeda motor ainya nama pan garong nagara dek nangani kumaha coba polisi ge jagarong sarua bae abri jagarong pemerintah jagarong masyarakat bagatu milu nagarong terciptalah di negara urang teh negara garong Tidaknya lah maha kawasa Allah ketika geus eueul nu sujud ka Gusti Allah aya ge hiji dua al aqallun hanya kelompok-kelompok kecil maka Allah lurunkeun ka kaum Samud jang penerang jeung penegak supaya jelema ulah terlena dina kamaksiatan teh nurunkeun nabi nu ngaran Kangjeng Nabi Soleh turunlah ayat jangan beberapa Kangjeng Nabi ieu ayatna wa ila samud akhahum sholiha turunlah Kangjeng Nabi Soleh dilahirkeun sangetna dilahirkeun terus gede aya kamodelan Kangjeng Nabi Soleh teh teu bergaul jeung batur tapi pinter teu pernah ngahiji jeung masyarakat tapi nyahoan manusia sekitar lagi heraneun ka Kangjeng Nabi Soleh aya sia teh pantilok bergaul tapi kok nyaho bae Soleh sia teh kapan teu belajar tapi kok sia mah pinter aya naon sih di diri sia Kangjeng Nabi Soleh teu pernah ngajawab cek Kangjeng Nabi Soleh ieu mah anugerah ti Gusti Allah ulah nyebut Allah Uza Pangeran Uza seri Kangjeng Nabi Soleh terus beki gede datanglah ke Baleg Kangjeng Nabi Soleh mengasingkan diri di gunung setelah Baleg teh Kangjeng Nabi Soleh resep jasa ibadah ka Gusti Allah Masya Allah dipersiapkan ku Gusti Allah jang penuntun teh eta teh resep nyorangan hampir seluruh para nabi para rasul lantaran keur dididik di jero batina supaya aya keyakinan anu luar biasa padahal mah Gusti Allah teh maha kawasa teu kudu kikituanan tetapi jang satu perjalanan umat kiraha bae supaya nempo jang penuntun pasti dikitukeun bae anu kuari ge sarua bae ketika aya jelema sakola atawa masantren kabelah dieuna deuk jadi penegak agama tetep jana resep ngasingkeun diri nu mantak bapak besi boga anak kaju ngasingkeun diri eta teh berarti antepkeun ke nyaho-nyaho bawa ka grogol teu saasing-asingan tanya tatadina anak amamang anak bapak ngasingkeun diri ku naon hayang motor atuh lain deui boga ka hayang kos kitu mah aya anak bapak anak abula ge cenah ieu teu daek keluar kiai nyokolan tas bae bola dae tas bae
tadina mas antren masuk antren aja ke beladina ngasingkeun diri bae rempat jana kolam sugan tadina boga kahayang aya kahayang mah yang kawin tabantu sok trais tabantu maka Kangjeng Nabi Soleh setelah umur geus mapan wa kana baina Soleh wa Hud mi'ata sanatin 100 tahun setelah Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Soleh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah maka Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh wa arsalna kaulang ngutus nu agung ila Samud ka kaum Samud anu keur acak-acakan peradabanana mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana maling aya dinyana ngabunuh aya dinyana pertengkaran geus terjadi masalah ku hari mah bangke kadang-kadang berkeliaran kumaha nyana bae Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh akhahum dulu arti kaum Samud lantaran sarua saturunan mulai Kangjeng Nabi Soleh dakwah kumaha dakwahna cek Kangjeng Nabi Soleh ya qaumi wahai kaum wa'budullah ulah salah sujud ulah salah nyembah ulah salah ibadah kade nu kudu disujudan nu kudu diibadahan nu kudu disembah mah Allah pangeran alladzi khalaqas samawati wal ard malakum min ilahin ghairu oh pangeran yang maraneh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sarua dakwahna ubudullah Masya Allah Kangjeng umat Kangjeng Nabi Soleh leh asanan sia ieu ngomong ngalantur teh naon leh sing bener leh ngomong teh leh deuleu kasih si kagigir tuh pabarentah urang ibadahna ka mana tuh kokolot urang ibadah ka mana tuh kasepuhan urang teh ibadah teh ka mana anu kamari ieu osok nyebut Allah mah tuh nu kuari malah lundur tuh di sisi lembur di sisi gunung eta mah geus lain tuturkeun leh sia mah leh sok macem-macem bae tetep bae Kangjeng Nabi Soleh mah terus bae dakwah ubudullah malakum min ilahin ghairuh tapa pamrih Kangjeng Nabi Soleh teh tingora terus bae ngaibadahan Gusti Allah bari ngajak ka kaumna ya qaumi ubudullah ya qaumi ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran mah hiji Gusti Allah malakum min ilahin ghairuh pangeran salian Allah kade satahun 2 tahun nu iman 10 tahun 20 tahun nu iman 30 tahun 40 tahun nu iman datang ka Kangjeng Nabi Soleh teh dakwah wa qadusami datang ka huisan digagah Kangjeng Nabi Soleh teh awak teh gagah kemudian ganteng luar biasa ku ari mah geus rada leuleus Kangjeng Nabi Soleh bahkan lamun Kangjeng Nabi Soleh teh ngaca ku ari geus huisan cek Kangjeng Nabi Soleh ayo geus huisan tapi can anu iman keneh bae Masya Allah karim ku buang kawarah bangkawarah ting teh si kaum Samud malamanya ngomong ka dulur-dulurna di pemerintahan ge di kelompok-kelompok besi aya si Soleh dakwah ulah pati didengekeun teh mah edan anyar teu kira-kira Kangjeng Nabi Soleh kadang-kadang di sisi jalan cicing we ngadaguan anu liwat lantaran nya lamun dakwah di kota dek dibunuh ngadaguan anu liwat ke kujana dieureunkeun aya naon nyaon teu ka kula henteu teu nyaho iya Soleh lu diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti Allah aja dek naon nyembah ulah ka patung Uzza tapi nyembah mah ka Allah di mana eta Allah ya
Allah mah teu di luhur, teu di handap, teu di kaler, teu di kidul, teu di tengah. Allah mah aya nu nyieun langit jeung bumi. Iraha ente kapanggih jeung Allah. Lamun ente kapanggih jeung Allah pernah ajak kula ka ditu. Hayo urang silaturahmi sugan mawa cawu atuh ka ditu. Wah, sekarang jadi kararieu ieu. Pokoknya mah kieu bae heula dan percayakeun bae heula bahwa pangaran teh Allah. Ieu percaya mah gampang. Tapi kudu jelas heula di mana. Nyana teh mun di kota mun di leuweung, mun di leuweung, lamun di mana aya bae pokoknya mah urang bisa. Oh, Allah mah di dieu di jero hate. Coba ku aing dibongkar hate sia leh. Wah. Geus sih masih berangkat bae aing daripada dibongkar. Lagi Nabi Soleh kayak cicing di jalan sugan aya kayak deh nu liwat terang teka kula Isa iya soleh anu sok ngajakan ka pangeran Allah teh deh Kanjeng Nabi Soleh pohara apa geus di kota geus di pasar manehanana geus di gunung di mamana di jalan dakwah terus datang ke samita teh leuleus turuisan tetep iman nyana bae Allahu Akbar kuari mah salat ka Gusti Allah salat di zaman Kanjeng Nabi Saleh berarti Gusti Allah Allahu Akbar endahan ditonton euy urang tonton soleh keurna naonan tah soleh Allahu Akbar geus beres mariung jelema leh keur naon ibadah ka saha Allah aya Allahna di mana di jero hate maneh ge ieu teh kudu ibadah teh ngaibadahan Allah di jero hate saha di jero hate urang masing-masing ai di hate maneh aya Allah atuh lain aya deui nu mantak kula ngajakan ka Allah haju eta di Allah na kos kumaha pokona di jero hate bae Allah mah anu ngadamel langit jeung bumi katut eusina coba ku aing dibongkar leh coba hate sia leh kos kumaha Allah di jero hate geus ka idit bae sia kan aya sia dengan percaya tapi tetep bae nalungtik nah musyawarah antara penggede di negara lantaran si soleh teh ieu teu meunang diabaikeun janya mah satungtung hudang mengajakan bae wayana sakitu coba kuari mah yuk orang panggil eta soleh ketika poe lebaran coba kuari soleh orang ajak ka gunung sanggeus da diajak ka gunung dicoba ngadoa doana nyana ka pangeran nyana nu ngaran Allah urang ka pangeran urang nu ngaran Uzza kuari mah pa diijabah doa saha coba nu diijabah lamun doa urang nu diijabah soleh paksa supaya nurut ke pangeran urang jadi kelompok urang jadi bagian urang lamun doa soleh anu diijabah urang kudu sadar diri bahwa urang kudu milu ka nyana yuk wow disatujuan ku KBH tinggal tunggu poe lebaran soleh panggil orang ajak ke gunung orang praktekkan sakumaha rencana orang Kanjeng Nabi Soleh di bejaan soleh sia teh bakal diajak ke gunung ku penggede negara maksudna maneh teh diajak ngadoa apa hebat lantaran maneh ngajakan ka pangeran lu berbeda jeung pangeran kami engke teh hebat ngadoa lamun maneh ngadoa diijabah kami deuk milu ka maneh tapi lamun doa kami nu diijabah maneh teu diijabah maneh kudu milu ka kami wah siap lain siap deui siap teu Kanjeng Nabi Saleh di dieu meureun aya hidayah tinggal nungguan Id poean lebaran nu dirayakeun ku kaum Samud Kanjeng Nabi Saleh teh langsung salat ka Gusti Allah Allahu Akbar beres salat 2 rakaat ngadoa
Gusti Maha uning abdi teh diutus jadi nabi, diutus jadi rasul ku Gusti, kemudian abdi tita dakwah ti ngora datang ka huisan hiji-hiji acan nurut nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Tetapi ku ari aya penawaran cenah apa bagus-bagus pahebat-hebat doa, lamun abdi ngadoa ka Gusti kemudian doa abdi diijabahnya na dek milu, lamun abdi ngadoa ka Gusti teh diijabahnya na kebeneran ka pangerannya na nyana diijabah abdi kudu milu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga Gusti abdi teh kudu kumaha tuh ieu. Tidinya langsung turun malaikat Jibril, Soleh hadapi kaum anjeun. Naon pamentana? Sok buktikeun. Nuhun Jibril. Gede hate ai kieu mah Bril. Waduh. Kamari mah cangcaya Bril. Tapi ku ari mah beuh aya kangeunahan. Ulah ka mana tuh Bril dampingi kula. Kula sorangan bae, tenang ceknya neleh, sanajan teu kadeuleu aku ada di sampingmu. Senang hate kagira bisa kuari mah buah bedas hae dulur. Siapkeun doa maneh sababaraha karanjang. Emang doa di karanjangan? Orang adu kekuatan doa dek di tempat mana? Hayo. Siap. Oh, hohoak Kangjeng Nabi Soleh luar biasa. Tetapi awas, mawasi perjanjian-perjanjian anu dilontarkeun ku kepala-kepala jeung ketua pimpinan-pimpinan anjeun, bahwa ketika doa kaula dijabah maneh bakal nurut. Catat, tanda tangani. Lamun kaula tadi ijabah doa maneh nu dijabah kula bakal ngilu ka maneh ngan moal aya ti ditu da kula rasul di belakang kula Jibril. Malaikat Jibril udah sok kitu tuh. Basi dakwah sih. Tenang Wil. Iki mah pan urang ngeunaheun. Rame di negara teh di Madani Soleh teh di dinya teh rame bakal adu kekuatan doa masyarakat geus jahuan kabeh. Cunukana waktu ninggangkeun mangsa nu utama Kangjeng Nabi Soleh teh diajak ku penggede-penggede Madani. Datanglah ke pegunungan, di gunung eta teh aya hiji batu anu gede, kemudian gunung batu eta teh anu nyorangan bae batu cicing lah di sisi batu eta. Mulai kararumpul kabehan ditongton ku segenap masyarakat di dinya. Lamun teu ditahan maku penggede-penggede negara eta teh meureun sanagara bakal karumpul kabeh. Kulantaran ditahankeun bae teu kudu marilu kabehan lantaran perlu aya konsumsi. Ieu mah ulah waka ngaberatkeun heula ka pamarentahkeun masyarakat bangke nunggu hasilna bae adu kekuatan doa teh. Kangjeng Nabi Soleh mah sorangan bae sementara ieu kabehan penggede-penggede nagara halaladir kabeh di Yordania di Petra ge sarua bae. Wow, ngadengekeun informasi-informasi ti berbagai negara haladir ti Mesir kuno, kemudian ti Yordania ya Petra di itu utus supaya datang, di Syria Syam supaya datang, Turki supaya datang, berbagai negara-negara supaya daratan dek adu kekuatan doa. Ketika ditanya Soleh, kami ngundang anjeun teh ieu neuk adu kekuatan doa geus siap tah henteu, geus siap tancan anjeun ngadoa. Hayang naon maraneh kabehan nu dipake ka hayang teh naon? Wa kanu salu wa yukhrijah lahum min sakhratin ayanuha. Soleh, ieu batu di gunung teh lain deui jeung batu anu sejen. Gunung itu mangga hiji, batuna gunung ieu mangga hiji. Ieu mah gunung ieu mah batu teh nya gede nya sorangan bae jeung bagus. Kadeuleu kumaneh Soleh? Kadeuleu.
pamenta kami malain hayang nanaon mun nyage maneh boga pangeran nu ngaran Allah cenah langit jeung bumi katutesina ciptaan Allah atuh meureun termasuk batu ge ciptaan anak bener kami mah dipenta-menta ka anjeun teh coba panglaporkeun ka pangeran maneh ieu batu teh supaya keluar onta di jero batu eta pamenta teu kira-kira Kangen Nabi sore gara ada ngagibeg si ganteng mau minta kos itu maksudnya mun hujan gitu kan ngenaheun panas jadi tiis kan gampang mah apun ieu mah bo di jero batu supaya keluar onta Noel Bril cekanya we jika malaikat doa ayo doa bener ieu cekaom na ngobrol jeung sah siale dasar jam edan anyar meureun obrol-obrol jeung nu teu kadeuleuk ku aing tenang jeung kula deuk ngadoa mulai tok salat teh Allah akbar kadengeun beres salat ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi diangkat jadi hamba Gusti jadi nabi kemudian diangkat jadi rasul titah ngajakan ka kaum-kaum kemudian kaum teh meureun ayeuna rek arariman ka Gusti teh ngan aya pamunut jeung pamenta nu ku Gusti parantos kauninga hayang kaluar batu hayang kaluar onta ti batu nu ayeuna aya di hareupeun kula langsung diusap beres ngadoa batu reuneuh reuneuh batu gulak gilek ka batu langsung berut ditonton ku kabehan malah duka di stop masyarakat tenang cekna ieu batu keur mulai reuneuh teu nyaho nyiramna deui cekna ieu batu gedean gede ci cak penggede teh bener oge nya bener oge ieu asana keluar oge mulai endut-endutan endut batu sakitu gedena bos biasa keluareun urang deuleu lamun aya wewereuneuh nang karak beus sakumaha gunung Uhud lempang melendang geus teu bisa lurus dideuleu digigir ge kos kitu kaayana di hareup kos kitu kaayana di tukang kadeuleuna ongkos tangkal kalapa dek rubuh ieu ge sarua hareup kabeh masyarakat teh mumpuh pertahanan tenang lain kami hayang neuleureuneuh nah tenang geus pokona mah ke di SMS budak ke SMS bageula mah temen ti aing mulai ngogodean Kanjeng Nabi saleh ge heran sejarah batu bisa reuneuh tilok edongena batu reuneuh pan jadi gede-gede bener wari geus gede ka batu coba teruskan supaya keluar mulai retak luhurna belah dua plak wah cek malaikat jiga tenang tuh kaget siamat Allah Maha Kawasa kun fayakun lain terpercaya Bril ieu bae neuleuna kaget oregana lu boga lalakon ge kaget tilok aya batu reuneuh pada belah dua mulai ku ari ngagedean beulana blak keluarlah onta nu can pernah dideuleu ku masyarakat gede jeung bagusna keluar ti batu blok setelah orang nyahong ke orang bakal berpikir atuh meureunanan teu beda urang ge nudi rasulan ku Kangjeng Nabi Muhammad teh meureun mun teu nurut mah moal jauh berbeda engkeuna meureun urang ujung-ujungna mah sarua bakal disiksa ku Gusti Allah sangkan urang ulah disiksa
melalui kisah-kisah dongeng-dongeng nabi-nabi nu baraheula abe urang sadar ujung-ujungna urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak didirek nyaritakeun kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Salihah wa arsalna kaula nu agung utus ka kaum Samud akhahum kadulurna nu saturunan kene nu ngaranna Salihah Kangjeng Nabi Soleh. Samud isbu qabilatin minal Arab ngaran qabilah ti jazhan Arab di ngaranan eta qabilah Samud lantaran baheula aya hiji jelema ngaran Samud bin Gobir bin Sam bin Nuh dulur Kangjeng Nabi Soleh dina turunan lantaran Kangjeng Nabi Soleh teh bin Ubaid bin Asib bin Masih bin Ubaid bin Hazir bin Samud mantak di ngaranan kaum Samud. Masya Allah. Sabada kaum disiksa ku Gusti Allah geus beres nu kufur nu musyrik teh dilenyapkeun di muka bumi ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud datang ka negeri Yaman teh beserta kaum anu saeutik etalah kaum nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Hud alaihi Kangjeng Nabi Hud teh terus bae ngajakan ka umatna lantaran nu kafir atuh tentrem ku arima ibadah ka Gusti Allah teh sauyunan. Setelah Kangjeng Nabi Hud dipundut ku nu maha suci ku arima tinggal kaum-kaumna anak baranakan setahun demi tahun terus kabelah dieuna makin subur negara teh. Setelah 50 tahun mempohara jasa suburna terus ditambah 100 tahun lain lalagaan poharana ge poharana deui. Kapoharaanana masyarakat menemukan hasil-hasil bumi geus minyak diketemukeun ku manehanna logam diketemukeun ku manehanna ditambah deui ku berbagai logam emas logam perak perunggu ujung sajabana horenganan aya mutiara giok kalaluar insyaallah kari pohara kulantaran kaum harita teh pohara jasa kasuburan anak terus bae menikmati kesuburan anak sehingga anu diberatkan ku Kangjeng Nabi Hud sebagai ulama-ulama anak kuari ngagelok kiai kuari mah lain urusan rakyat ngagosokan cincin pohara teh kiai pohara jasa ya ketinggal lain tahajud kuari manyana bener cincin digosokan ditunang diteneng kumaha angkuhna meureun eta teh akan supaya herang lamun geus herang deuk dikumahakeun supaya morolok cek cenah supaya ngagulak ngagilek ka dieu ka ditu mun geus kitu deuk kumaha terus beteureun kabong broy manehna ku kesenian mulai kuari rada berkurang nu ka masjid rada berkurang terus kuari manyieun hiburan geus puguh nu ngaran hiburan band geus puguh nu ngaran hiburan orkes geus puguh nu ngaran hiburan bangsa kitu keliningan jaipongan kuari ditambah deui make organ tunggal pohara eta kaum ad baheula teh terus kuari geus mulai ngahinakeun kiai jeung kiai bentrok lantaran kiai anu tadina dakwah mulus tinggal saeutik ditambahan ku ari mah dibandingan ku kiai-kiai berkelompok-kelompok lantaran loba qabilah baheula teh
anu sugih ditaluturkeun nu gagah dilatut ditaluturkeun kiai ngagelo kadinya lantaran kabong broy ku pamerena lamun eta di kiai dibere atunya nangis ngiblat kadinya mun kiai kuari ditadana tuh kiai da ngiblat kadinya kuari mah pemerintahan terus didukung ku kiai-kiai nu ikhlas dan geus saeutik terus kasisi lantaran bentrok antara kiai kelompok jeung kiai kelompok ieu ge bentrok kiai organisasi jeung kiai organisasi ge ieu bentrok mulai geus teu sejuk di nagara teh antara kiai jeung kiai ustad jeung ustad geus puguh pamarentah jeung pamarentah mah beuki dahsyat luar biasa kabelah dia ngayakeun gerakan pemerintah teh andai kata aya kiai anu nutur-nutur syariat Kangjeng Nabi Hud lenyapkeun lantaran ieu salah satu kiai anu teu bisa diajak maju ku urang ieu haram itu ulah ieu haram itu ulah wah kiai mulai kagarunung kaleuweung mundur lantaran kiai atuh tinggal mempertahankan doang setik anu ayat teh paling anakna nu neruskeun anakna ge geus sarakola-sarakolakeun ka kota henteu jore jeung henteu salah ngan sakadar eueuh kaikhlasan doang carita ilmiah mah poharaja samakin hebat jeung makin maju ngan kudu ngadukung kana kelompok jeung pemerintah kuari kiai cara icing di lembur nu wanien di kota aja kudu ngadukung bae asal teu akur kana aturan-aturan pemerintah nu zalim kiai eta dibunuh diseret acak-acakan 100 tahun 200 tahun terus acak-acakan peradaban kuari geus eueuh peradaban anu pernah didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ialah ketika Allah muka mafatihul dunia kuari mah masyarakat yang penting mangges geuneunahan bae luar biasa kendaraan atuh di dia bagus-bagus imah paluhur-luhur jeung pahebat-hebat perekonomian atuh ujiana kompetisi ancul-anculan teh ti hudang ka HS ka hudang deui teh ngan sakadar nyaritakeun perekonomian kuari mah atuh geus terbentuk peradaban anu anyar di kota Yaman teh jeung di berbagai kota-kota termasuk di Saudi Arabia termasuk di Yordan termasuk di Mesir termasuk di Syria termasuk di berbagai Timur Tengah peradaban teh geus berubah geus kaleungiteun adab-adab nu pernah didakwakeun ku Kangjeng Nabi Hud alaihi salam nu tata dina rentul majelis taklim mushola jeung masjid teh kuari mah nu rentul teh tempat main bola sodok didinya bangsa biliar bangsa futsal belah dituna nu ngampar ambalayah aju cangcutna teh dibawaan deui kunyana bangsa barbar nekleb peradaban geus lain deui mabok sing soloyong geus kuari mah begal ge ambalayah kuari mah heuneuk dibegal teh lain sekadar dibegal tapi dibunuh geus puguh motor geus puguh mobil ge lain mobil mewah bae geus truk geus bus angkot dipaling bae terus bae kuari woi naon bae nu unik mobil jenderal ge dipaling bae pan jenderal mah boga pistol pan jenderal mah boga HP khusus pan jenderal mah boga CCTV pan jenderal mah boga rumus-rumus tertentu tetep bae wayah kapalingan mah kapalingan bae polisi kapalingan di kodim kapalingan di polres kapalingan wah peradaban geus acak-acakan kuari mah di jalan ge asal ditoel bae geus nangkarak cacas tinggalkeun beres eleh kotok rintik mah geus acak-acakan peradaban teh geus puguh perekonomian make bank make riba mun aya kiai nu nyaritakeun bahwa eta bunga bank teh haram bahwa eta kredit ala kos kitu anu dua akad teh haram disaleungsarikeun di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kabelah dieuna Kangjeng Nabi Hud alaihi salam geus peradaban teh rusak kabina-bina
Warimah lain bae anu mangkal di nightclub, di bar, di perhotelan, bahkan tatangga jeung tatangga geus silih asaan. Aing geuleuh pamajikan sia demplon amat aing hayang ngarasaan sia. Ji, atuh aing hayang mah los asal pamajikan sia ge ku aing deui. Ojol. Insyaallah rusak jasa. Ya Allah ya Rabbi. Dingaranan lah kaum Samud teh ayana bainal Hijaz wasyam antara Suriah didinya teh aya nu dingaran Madan Solih. Urang lamun ka Saudi Arabia terus berangkat urang ka negeri Syam, terus anu didinya urang teh ulah belok ka kanan, di pertengahan belok ka kiri, didinya teh aya gunung-gunung, didinya aya imah-imah tina batu laluhur jeung gledek dingaranan eta teh Madani Solih. Lamun urang ka Yordan, kebeneran urang ka Petra, eta ge sarua di Petra ge, eta teh pusat perkotaan kerajaan di zaman kaum Samud. Lamun di Madani, Saudi Arabia Madani Soleh, eta teh adalah pusat perekonomian sadunia. Ente kuari lamun kaditu masih sing jelgir kene bae di Madani Soleh urang ka Saudi Arabia, kemudian terus ke negara Asyam, ulah anu belok ke kanan tapi belok ke kiri, di jaya pergunungan masih kene tertata rapi imah-imah kaum Samud anu sisa-sisa siksa Gusti Allah, termasuk di Yordania eta teh di Petra ngaranna pusat ekonomi perpolitikan pemerintahan kaum Samud. Petra pusat perekonomian Madani Soleh Saudi Arabia. Urang lamun kaditung ke bakal kadele ieu Yordan, di dieu Yerusalem, di dieu aya laut mati Sodom. Engke eta urang lamun diaritakeun Kangjeng Nabi Lut mun teu ngabesan bakal nyaho. Darah reket negara teh sebab baheula makapan ngahiji Yordania, Mesir, Yerusalem, Israel, kabelah dieuna ieu Suriah, kabelah dieuna ieu teh mun keju ka beritu nyebrang Turki, kabelah dieuna ieu teh Saudi Arabia. Sakitu urang lamun terus tembus ka ditu teh Maroko, berarti ka dituna ka Itali, Eropa, kabelah dieuna Turki, Eropa. Nu mantep Turki aya dua, Turki anu bisa mempertahankan peradaban Islam, aya Turki, Eropa. Maroko sarua bae deket urang lamun tidinya terus naik parahu doang teu kudu kapal celek bae ka Maroko. Masya Allah. Nah ieu mah urang keur nyaritakeun peradaban kaum Samud. Wa kanu fi sakin min ma'aishim wow perekonomian dan luar biasa. Hei maju, hasil bumi teh dibudal-budalkan ku Gusti Allah. Geus perak, geus emas, geus logam, buat tuh akik luar biasa. Sia mah kana itu pajar kuari bae baheula ieu baheula. Dek dihancurkan ku Gusti Allah teh kitu. Barang anu hina sapira batu dimuliakeun ku Gusti Allah, nu tadi nama urang maca Quran maca sholawat lantaran batu terasa mulia digosokan ku urang. Kamari ieu mah nyekelan tasbih ku ari nyekelan batu, ditunang diteneng ditunang diteneng sorot. Eta tiap barang anu hina ku Gusti Allah dimuliakeun. Ternyata zaman baheula ge kos kitu. Kalau leuwih kaum Samud lain sakadar jadi khurzun. Khurzun teh mutiara anu diemasan ku manehanna tetapi ku ari mah digede-gedekeun yang cincin teh gololode lain bae sagede kieu. Aju dipake gede jasa boy 5 make cincin kabeh ramo suku make cincin. Dicoli di batuan kabeh kuari make kalung beuh jana ge mun sadar mah sabaraha isin teu sadar malah mah kuari mah aya make dua-duanya gelede sacurug dua nu hiji di dieu nu hiji di dieu. Jadi berarti lamun 2 10 kali 2 20 kamari ge aya nu teu bisa hudang berarti ku cincin. Kaum Samud
Tabla dia nama diukir kunyana, dijadikan meja, dijadikan lawang, dijadikan alat-alat rumah tangga. Sing burinya di imah teh bergiokan, pergiokan, perakikan dan lain sebagainya. Tabla dia nama lantaran ngesatan min ma'aishihim wa khalafu amrallah. Nyana geus julayaan kana parentah Allah. Kuari manyeun papatungan unggal imah teh yeun patung beneran wa'badu gairo ga ibadahan kasalian Allah nu tadina heureyan dijieun seperti papatungan kuari mah dijadikeun patung disembah. Ya Allah ya Rabb, ilah kaum Samud sanggeusna wa'badu gairahu nyana ibadah kasalian Allah. Lamun aya nu ibadah ngajakan ka Allah kunyana diseungserikeun lain lalagaan diseungserikeun geus lain zaman Allah kuari mah zaman patung cak nyana. Masya Allah kiai geus teu berdaya, ulama geus teu berdaya di dinya teh wa'afsadu fil ardi ngarusak nyana di muka bumi. Geus puguh ngarusak ku bil ma'asi permaksiatan mah ya ustad aya kiai nu ngajakan lurus kana syariat Kangjeng Nabi Hud diseungserikeun terisolir kiai-kiai anu balalener ku ari mah wa absadu dirarusak lain bae ku permaksiatan. Geus puguh ku permaksiatan mah gunung-gunung kunyana dibongkaran dijualan itu kene hutan-hutan dibongkaran dijualan, laut diurug kunyana maksiatan. Kitulah kaum Samud. Ya Allah ya Rabb, haya kamirip-miripan jeung di kaum naon bedana tuh kuari majak kiai ge sarua jeung kaum Samud kuari berkelompok-kelompok. Geus henteu sejuk kiai anu lurus anu ikhlas teh kapanggih kiai partai geus teu sejuk bongana cek kiai partai teu ngadukung aing. Di berbagai partai ge antara kiai partai jeung kiai partai teh geus teu sejuk kitu kene organisasi etakan carita kiai-kiaina kitu kene kelompok-kelompokna. Ari dek ngedegakeun agama mah tuh hayu bae urang babarengan NU cenah organisasi sosial keagamaan atuh mangga bae dakwah cara NU atuh Muhammadiyah dakwah cara Muhammadiyah, FPI dakwah cara FPI atuh jaulah dakwah cara jaulah. Jalamun ditanya mah kitabna hiji bae Al-Qur'an, hadisna hadis Bukhari Muslim sarua bae atuh mantak naon dengan cara urang masing-masing. Yuk jangan hiji pangeran nama Allah. Adapun perbedaan puru-puru atuh eta mah urusanana sapira urusan ceuhil, tapi kan lain kitu hawa nafsu. Mulai ketersejukan eta leh dikembangkeun ku ari mah berkelompok-kelompok malah ngomong ulah nuturkeun kiai eta, ulah nuturkeun kiai eta, ulah nuturkeun kiai eta, mulai membesar kitu kene pamerintahanana geus teu saluyu geus jalan masing-masing. Kitu kene peradaban anu lainna ditimbulkeun ku ari hasil bumi. Lain lalagaan di Indonesia be heulananan geus puguh uyah geus puguh logam geus puguh minyak geus puguh besi. Kurang lamun jaritakeun tentang emas lain bae di Freeport anu aya. Jak emas teh di mamana ge urang di Cikotok ge lamun dikembangkeun loba di Medan, lamun dikembangkeun loba di Palembang, lamun dikembangkeun loba di Garut aya emas. Geus puguh di Jawa Tengah mah emas tono. Iya kan loba jasa lain lalagaan. Wah hudang nemata kabong bro lain bae urang Indonesia atuh lamun di Indonesia sabenerna mah endek babayar hutang secara mantap niatan anu ikhlas geus teh kudu make bayar pajak sagala rupa ti hasil bumi ge kuari timbul deui di Aceh giok aya di Sumatera aya giok deui di NTB aya giok deui di Garut aya giok macem-macem giok kuari ge geus dipersiapkeun jang hadiah-hadiah. Hei lain lalagaan kuari mah Masya Allah karim. Iya teh naon mokeun ka Gusti Allah kabehan jadi para roh. Kuari mah di hareupeun masjid ge dagang giok, di pondok pesantren dagang giok. Kuari mah di kitu naon kitu ngaranna toko obat teh naon ngaranna di apotik ge ieu obat beladieuna tetep bae cincin. Anu bahaya deui mah tukang baso, ieu baso ieu cincin bisa dihijikeun baso jeung cincin.
aduh Gusti Allah Naila Indonesia lamun waliullah anu hudang ti peuting ngadoa Gusti kok ieu teh aya fenomena lain naon aya naon Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ja inget di kaum Samud mah baheula teh rek disiksa ku Gusti Allah haju alam teh dicepetkeun haju alam teh dikendorkeun haju alam dicepetkeun alam dikendorkeun minggu-minggu ieu nu karasa ku kula mah rada kendor alam teh lantaran udang jam 3 biasa namun orang maca eta kadinya haju gegeraan bae subuh kuari mah urang geus anggeus baca eta kocan subuh keneh bae pada maghrib ka isya ge biasa nama cepet jasa orang datang jauh bae jam 8 jam 9 ieu mah urang boga pagawean iya kok masih kena jam 7:30 hari ka hiji hari ka dua hari ka tilu rada dililakeun kula inget ka kaum Samud baheula dipanjangkeun engke dipendekeun ke dipanaskeun ke ditiriskeun tepugu alam teh naudzubillah lamun datang ka disiksa ku Gusti Allah aya persamaan jeung kaum Samud minggu iya lamun anu memperhatikan waktu rada panjang lain lalagaan minggu-minggu ngeri ieu mah lain lalagaan masyaallah karim tah sing harade urang sing loba babalik ka Gusti Allah lantaran lieu teh aya persamaan jeung kaum-kaum Kangjeng Nabi Samud jeung kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud tidinya geus bae acak-acakan peradaban teh harita di timur tengah teh geus eueuh nu nuturkeun kana bener kana syariat kalut luar biasa perzinahan geus teu ditangani ku pemerintah permabokan geus teu ditangani ku pemerintah nage jamarabok jazina deuk nangani kumaha pamalingan teh geus teu ditanangi ku pemerintah lantaran dihandap basapira sepeda motor aingna nama pan garong nagara dek nangani kumaha coba polisi ge jagarong sarua bae abdi jagarong pemerintah jagarong masyarakat bagatu milu nagarong terciptalah di negara urang teh negara garong tidinya lah maha kawasa Allah ketika geus eueuh nu sujud ka Gusti Allah aya ge hiji dua al aqallun hanya kelompok-kelompok kecil maka Allah lurunkeun ka kaum Samud jang penerang jeung penegak supaya jelema ulah terlena dina kamaksiatan teh nurunkeun nabi nu ngaran Kangjeng Nabi Soleh turunlah ayat jangan beberapa Kangjeng Nabi ieu ayatna wa ila samud akhahum sholiha turunlah Kangjeng Nabi Soleh dilahirkeun sanggeusna dilahirkeun terus gede aya kamodelan Kangjeng Nabi Soleh teh teu bergaul jeung batur tapi pinter teu pernah ngahiji jeung masyarakat tapi nyahoan manusia sekitar lagi heraneun ka Kangjeng Nabi Soleh aya sia teh pantilok bergaul tapi kok nyaho bae Soleh sia teh kapan teu belajar tapi kok sia mah pinter aya naon sih di diri sia Kangjeng Nabi Soleh teu pernah ngajawab cek Kangjeng Nabi Soleh ieu mah anugerah ti Gusti Allah ulah nyebut Allah Uza Pangeran Uza seri Kangjeng Nabi Soleh terus beki gede datanglah ke Baleg Kangjeng Nabi Soleh mengasingkan diri di gunung setelah Baleg teh Kangjeng Nabi Soleh resep jasa ibadah ka Gusti Allah Masya Allah dipersiapkan ku Gusti Allah jang penuntun teh eta teh resep nyorangan hampir seluruh para nabi para rasul lantaran keur dididik di jero batinna supaya aya keyakinan anu luar biasa padahal mah Gusti Allah teh maha kawasa teu kudu kikituanan tetapi jang satu perjalanan umat kiraha bae supaya nempo jang penuntun pasti dikitukeun bae anu kuari ge sarua bae ketika aya jelema sakola atawa masantren kebelah dieuna deuk jadi penegak agama tetep jana resep ngasingkeun diri nu mantak bapak besi boga anak kaju ngasingkeun diri eta teh berarti antepkeun ke nyaho-nyaho bawa ka grogol teu saasing-asingna tanya tatadina anak amamang anak bapak ngasingkeun diri ku naon hayang motor lain deui
boga kahayang kos kitu mah aya anak bapak anak kabula ge cenah ieu teu daek keluar kiai nyokolan tasbih mah bola dae tasbihna tadina mah santren masuk antren aja ka beladina ngasingkeun diri bae rempat cenah ku alam sugan tadina boga kahayang aya kahayang mah yang kawin tabatu sotrais tabatu maka Kangjeng Nabi Soleh setelah umur geus mapan wa kana baina Soleh wa Hud mi'ata sanatin 100 tahun setelah Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Soleh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah maka Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh wa arsalna kaulang ngutus nu agung ila Samud ka kaum Samud anu keur acak-acakan peradabanana mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana maling aya dinyana ngabunuh aya dinyana pertengkaran geus terjadi masalah ku ari mah bangke kadang-kadang berkeliaran kumaha nyana bae Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh akhahum dulu arti kaum Samud lantaran sarua saturunan mulai Kangjeng Nabi Soleh dakwah kumaha dakwahna cek Kangjeng Nabi Soleh ya qaumi wahai kaum-kaum wa'budullah ulah salah sujud ulah salah nyembah ulah salah ibadah kade nu kudu disujudan nu kudu diibadahan nu kudu disembah mah Allah pangeran allazi khalaqas samawati wal ard malakum min ilahin ghairu oh pangeran yang maraneh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sarua dakwahna ubudullah Masya Allah Kangjeng umat Kangjeng Nabi Soleh leh asanan sia ieu ngomong ngalantur teh naon leh sing bener leh ngomong teh leh deuleu kasih si kagigir tuh pabarentah urang ibadahna ka mana tuh kokolot urang ibadah ka mana tuh kasepuhan urang teh ibadah teh ka mana anu kamari ieu osok nyebut Allah mah tuh nu kuari malah lundur tuh di sisi lembur di sisi gunung eta mah geus lain tuturkeun leh sia mah leh sok macem-macem bae tetep bae Kangjeng Nabi Soleh mah terus bae dakwah ubudullah malakum min ilahin ghairuh tapa pamrih Kangjeng Nabi Soleh teh tingora terus bae ngaibadahan Gusti Allah bari ngajak ka kaumna ya qaumi ubudullah ya qaumi ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran mah hiji Gusti Allah malakum min ilahin ghairuh pangeran salian Allah kade satahun 2 tahun nu iman 10 tahun 20 tahun nu iman 30 tahun 40 tahun nu iman datang ka Kangjeng Nabi Soleh teh dakwah wa qadusami datang ka huisan digagah Kangjeng Nabi Soleh teh awak teh gagah kemudian ganteng luar biasa ku ari mah geus rada leuleus Kangjeng Nabi Soleh bahkan lamun Kangjeng Nabi Soleh teh ngaca ku ari geus huisan cek Kangjeng Nabi Soleh ayo geus huisan tapi can anu iman keneh bae Masya Allah karim ku buang kawarah bangkawarah ting teh si kaum Samud malamanya ngomong ka dulur-dulurna di pemerintahan ge di kelompok-kelompok besi aya si Soleh dakwah ulah pati didengekeun tah mah edan anyar teu kira-kira Kangjeng Nabi Soleh kadang-kadang di sisi jalan cicing we ngadaguan anu liwat lantaran nya lamun dakwah di kota dek dibunuh ngadaguan anu liwat ke kujana dieureun ke aya naon nyaon teu ka kula henteu teu nyaho iya Soleh lu diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti Allah aja dek naon
nyembah ulah ka patung Uzza, tapi nyembah mah ka Allah. Di mana eta Allah ya? Allah mah teu di luhur, teu di handap, teu di kaler, teu di kidul, teu di tengah. Allah mah aya nu nyieun langit jeung bumi. Iraha ente kapanggih jeung Allah? Lamun ente kapanggih jeung Allah, pernah ajak kula ka ditu. Hayo, urang silaturahmi sugan mawa cawu atuh ka ditu. Wah, sekarang bisa jadi karar ieu. Pokoknya mah kieu bae heula dan percayakeun bae heula bahwa pangeran teh Allah. Ieu percaya mah gampang. Tapi kudu jelas heula di mana. Nyana teh mun di kota mun di leuweung, mun di leuweung, lamun di mana aya bae pokoknya mah urang bisa. Oh, Allah mah di dieu di jero hate. Coba ku aing dibongkar hate sia leh. Wah. Geus sih masih berangkat bae aing daripada dibongkar. Lagi Nabi Soleh kayak cicing di jalan sugan aya gaya deh nu liwat terang teka kula isa iya soleh anu sok ngajakan ka pangeran Allah teh deh soleh kanjeng Nabi Soleh pohara apa geus di kota geus di pasar manehanana geus di gunung di mamana di jalan dakwah terus datang ke samita teh leuleus turuisan tetep iman nyana bae Allahu Akbar kuari mah salat ka Gusti Allah, salat di zaman Kangjeng Nabi Saleh berarti Gusti Allah. Allahu Akbar. Endahan ditonton. Euy. Urang tonton soleh. Keurna naonan tah soleh. Allahu Akbar. Geus beres mariung jelema. Leh keur naon? Ibadah ka saha? Allah. Aya Allahna di mana? Di jero hate maneh ge ieu teh kudu ibadah teh ngaibadahan Allah. Di jero hate saha? Di jero hate urang masing-masing. Ai di hate maneh aya Allahan atuh lain aya deui nu mantak kula ngajakan ka Allah. Haju eta di Allah na kos kumaha? Pokona di jero hate bae Allah mah anu ngadamel langit jeung bumi katut eusina. Coba ku aing dibongkar leh, coba hate sia leh. Kos kumaha ta Allah di jero hate? Geus kayak indit bae sia kan. Aya sia dengan percaya mah. Tapi tetep bae nalungtik. Nah, musyawarah antara penggede-penggede di negara. Lantaran si soleh teh ieu teu meunang diabaikeun. Janya mah satungtung hudang mengajakan bae. Kuayana sakitu coba kuari mah yuk orang panggil eta soleh ketika poe lebaran coba kuari soleh orang ajak ka gunung sanggeus da diajak ka gunung dicoba ngadoa doana nyana ka pangeran nyana nu ngaran Allah urang ka pangeran urang nu ngaran Uzza kuari mah pa diijabah doa saha coba nu diijabah lamun doa urang nu diijabah soleh paksa supaya nurut ke pangeran urang jadi kelompok urang jadi bagian urang lamun doa soleh anu diijabah urang kudu sadar diri bahwa urang kudu milu ka nyana. Yuk wow disatujuan ku KBH tinggal tunggu poe lebaran soleh panggil orang ajak ke gunung orang praktekeun sakumaha rencana orang. Kangjeng Nabi Soleh di bejaan soleh sia teh bakal diajak ke gunung ku penggede-penggede negara maksudna maneh teh diajak ngadoa apa hebat-hebat lantaran maneh ngajakan ka pangeran lu berbeda jeung pangeran kami engke teh pahebat-hebat ngadoa lamun maneh ngadoa diijabah kami deuk milu ka maneh tapi lamun doa kami nu diijabah maneh teu diijabah maneh kudu milu ka kami. Wah siap lain siap-siap deui siap teu Kangjeng Nabi Saleh di dieu meureun aya hidayah tinggal nungguan Id poean lebaran nu dirayakeun ku kaum Samud
Kangjeng Nabi saleh teh langsung salat ka Gusti Allah. Allahu akbar. Beres salat 2 rakaat ngadoa, Gusti Maha uning abdi teh diutus jadi nabi, diutus jadi rasul ku Gusti. Kemudian abdi tita dakwah ti ngora datang ka huisan hiji-hiji acan nurut nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Tetapi ku ari aya penawaran cenah apa bagus-bagus pahebat-hebat doa. Lamun abdi ngadoa ka Gusti kemudian doa abdi diijabahnya na dek milu. Lamun abdi ngadoa ka Gusti teh diijabahnya na kebeneran ka pangerannya na nyana diijabah abdi kudu milu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga Gusti abdi teh kudu kumaha tuh ieu. Tidinya langsung turun malaikat Jibril. Soleh hadapi kaum anjeun. Naon pamentana? Sok buktikeun. Nuhun Jibril. Gede hate ai kieu mah Bril. Waduh. Kamari mah cangcaya Bril. Tapi ku ari mah beuh aya kangeunahan. Ulah ka mana tuh Bril dampingi kula. Kula sorangan bae. Tenang ceknya leh sanajan teu kadeuleu aku ada di sampingmu. Senang hati kagira bisa kuari mah buah bedas ae dulur. Siapkeun doa maneh sababaraha karanjang. Emang doa di karanjangan? Orang adu kekuatan doa dek di tempat mana? Ayo. Siap. Oh, hohoakna Kangjeng Nabi soleh luar biasa. Tetapi awas, mawasi perjanjian-perjanjian anu dilontarkeun ku kepala-kepala jeung ketua pimpinan-pimpinan anjeun bahwa ketika doa kaula dijabah maneh bakal nurut. Catat, tanda tangani. Lamun kaula teu dijabah doa maneh nu dijabah kula bakal ngilu ka maneh ngan moal aya ti ditu da kula rasul di belakang kula Jibril. Malaikat Jibril besok kitu tuh. Basi dakwah sih. Senang Vil. Iki mah pan urang ngeunaheun. Rame di negara teh di Madani Soleh teh di dinya teh rame bakal adu kekuatan doa masyarakat geus jahuan kabeh. Cunukana waktu ninggang kana mangsa nu utama Kangjeng Nabi Soleh teh diajak ku penggede-penggede Madani. Datanglah ke pegunungan. Di gunung eta teh aya hiji batu anu gede, kemudian gunung batu eta teh anu nyorangan bae batu cicing lah di sisi batu eta. Mulai kararumpul kabehan ditongton ku segenap masyarakat di dinya. Lamun teu ditahan maku penggede-penggede negara eta teh meureun sanagara bakal karumpul kabeh. Kulantaran ditahankeun bae teu kudu marilu kabehan lantaran perlu aya konsumsi. Ieu mah ulah waka ngaberatkeun heula ka pamarentahkeun masyarakat bangke nunggu hasilna bae adu kekuatan doa teh. Kangjeng Nabi Soleh mah sorangan bae sementara ieu kabehan penggede-penggede nagara halaladir kabeh di Yordania di Petra ge sarua bae. Wow, ngadengekeun informasi-informasi ti berbagai negara haladir ti Mesir kuno, kemudian ti Yordania ya Petra di itu utus supaya datang, di Syria Syam supaya datang, Turki supaya datang, berbagai negara-negara supaya daratan dek adu kekuatan doa. Ketika ditanya Soleh, kami ngundang anjeun teh ieu neuk adu kekuatan doa geus siap tah henteu, geus siap tancan anjeun ngadoa. Hayang naon maraneh kabehan nu dipake ka hayang teh naon? Wa kanu salu wa yukhrijah lahum min sakhratin ayanuha. Soleh, ieu batu di gunung teh lain deui jeung batu anu sejen. Gunung itu mangga hiji, batuna gunung ieu mangga hiji. Ieu mah gunung ieu mah batu teh nya gede nya sorangan bae jeung bagus. Kadeuleu ku maneh Soleh?
kadele pamenta kami malain hayang nanaon mun nyage maneh boga pangeran nu ngaran Allah cenah langit jeung bumi katutesina ciptaan Allah atuh meureun termasuk batu ge ciptaan anak bener kami mah dipenta-menta ka anjeun teh coba panglaporkeun ka pangeran maneh ieu batu teh supaya keluar onta di jero batu eta pamenta teu kira-kira Kangen Nabi sore gara ada ngagibeg si ganteng mau minta kos itu maksudnya mun hujan gitu kan ngeunaheun panas jadi tiis kan gampang mah apun ieu mah bo di jero batu supaya keluar onta Noel Bril cekanya biji kamal doa ayo doa bener ieu cekaom na ngobrol jeung sah siale dasar jam edan anyar meureun obrol-obrol jeung nu teu kadeuleuk ku aing tenang jeung kula deuk ngadoa mulai tok salat teh Allahu akbar kadengeun beres salat ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi diangkat jadi hamba Gusti jadi nabi kemudian diangkat jadi rasul titah ngajakan ka kaum-kaum kemudian kaum teh meureun ayeuna rek arariman ka Gusti teh ngan aya pamunut jeung pamenta nu ku Gusti parantos kauninga hayang kaluar batu hayang kaluar onta ti batu nu ayeuna aya di hareupeun kula langsung diusap beres ngadoa batu reuneuh reuneuh batu gulak gilek ka batu langsung berut ditonton ku kabehan malah deuk di stop masyarakat tenang cek cenah ieu batu keur mulai reuneuh teu nyaho nyiramna deui cek cenah ieu batu gedean gede ci cak penggede teh bener oge nya bener oge ieu asana keluar oge mulai endut-endutan endut batu sakitu gedena bos biasa keluareun urang deuleu lamun aya wewereuneuh nang karak beus sakumaha gunung Uhud lempang melendang geus teu bisa lurus dideuleu digigir ge kos kitu kaayana di hareup kos kitu kaayana di tukang kadeuleuna ongkos tangkal kalapa dek rubuh ieu ge sarua hareup kabeh masyarakat teh ngumpul pertahanan tenang lain kami hayang neuleureun nah tenang geus pokona mah ke di SMS budak SMS baheula mah temen ti aing mulai ngogodean Kanjeng Nabi saleh ge heran secara batu bisa reuneuh tilok edongena batu reuneuh pan jadi gede bener wari geus gede ka batu coba teruskan supaya keluar mulai retak luhurna belah dua plak wah cek mane kaji tenang tuh kaget siamat Allah Maha Kawasa kun fayakun lain terpercaya Bril ieu bae neuleuna kaget oregana lu boga lalakon ge kaget tilok aya batu reuneuh udah belah dua mulai ku ari ngagedean beulana blak keluarlah onta nu can pernah dideuleu ku masyarakat gede jeung bagusna keluar ti batu blok cek Kanjeng Nabi sallallahu laqatullahi lakum ayah ya onta naqatullah
onta Allah hartina didopatkeun nakoh ka Allah teh ngamulyakeun ka onta okos baitullah didopatkeun bait kana Allah leh lantaran ieu baitullah teh sain sambarangan langsung ciptaan Allah ti sorga ieu ge sarua baena qatullah onta meunang nyiptakeun Allah nu mantak didopatkeun ka Allah teh hiji ieu teh khariqun lil adat tara aya onta kaluar ti batu biasana ge onta mah kaluar ti onta minimal meureun onta teh kaluar ti sapi tapi ieu mah ti batu nomor kahiji nomor kaduana kapan eta batu teh henteu jima heula sugan jima jeung batu ondot-ondotan kitu tah ibatan henteu kapan datang reuneuh bae nomor kadua ditilik ontana teh gedena can pernah kadeuleu model onta kos kitu bagus da can pernah katingali bagus seperti onta kitu nu mantak cek Kangjeng Nabi saleh hadhihi naqatullahi lakum ayatan tah pamenta anjeun hayang bijil onta ti batu sakumaha nu ku anjeun ditangtukeun batuna kula geus ngadoa ka Gusti Allah ieulah naqatullahi lakum ayatan sebagai mukjizat ti Gusti Allah nah kuari mah cek Kangjeng Nabi saleh sing hade ieu onta teh aya katangtuan nah katangtuanana sesuai jeung janji anjeun nah iyalah fazaru hatakul fi ardillahi wala tamassuha bisuin wallahu alam bisawab.